Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa, patepang deui sareng simkuring Pundeana Dwi Fajriani dina acara Warta Sunda. Nyuguhkeun rupiring informasi Sunda keur Balarea edisi Senin kaping 22 Februari 2021. Pamirsa, salami 5 menit kapayun simkuring baris nyarengan pamirsa dina info-info sabudeureun Jawa Barat. Anu munggaran aya warta ti Kabupaten Pangandaran ngeunaan ngadu nasib di lokasi wisata Pangandaran. Pamirsa, sumangga nyanggakeun ibar salengkepna. Balantik di tempat wisata basisir Pangandaran tetela bisa ngadatangkeun kauntungan. Balantikna oge bisa diandelkeun pikeun ngamayuan kulawargana. Sumangga nyanggakeun bae wartana. Di kawasan wisata Pangandaran, tiba heula tuka kiwari teu saeutik nu ngahaja nyiar kasabtina balantik rupa-rupa kadaharan jeung kaulinan. Nu dagangna horeng lain wae urang Pangandaran katut sabudeureunana. Tapi oge teu saeutik nu jualna ti Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis, jeung sajabana. Salah sahiji nu dagangna teh nyaeta Ude Supriyatna. Urang warga Garut nu geus 11 taun dagang baso cuangki di basisir Pangandaran. Nurutkeun Ude, ari kulekeun mah balantik cuangki di basisir Pangandaran teh ngadatangkeun untung anu lumayan gede. Ude oge bisa ngabayuan kulawargana tina ladang balantikna teh. Buktina, ayeuna dina sapoena Ude bisa ngalabati tepi ka 300.000. Nurutkeun Ude, jeung padagang sejenna, nu dagang di Pangandaran teh boga beungkeutan atawa organisasina. Eta teh sangkan nu dagangna tartib jeung aya nu ngurus mun pareng aya pasoalan. Rupina, sakitu warta nu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayuneun pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.